sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta ieu para mitra saleduriat kabawa ajal teh dina seri Marakayangan. Carios Marakayangan para mitra. Atuh ieu dongeng karangan Koswara teu karaos ayeuna nincak bagian ka-4. Kaum dangu dongeng parantos dugi kanalika harita teh sukma dicaritaan kudu jadi kolot nanya kitu hanya urang teraskeun hanca dongengna atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga para wargi sadaya dongeng sakali deui mung sakara karangan mung saukur karangan dongeng laminaga dongeng para mitra di-ade sangkan sae dialus-alusankan payus direka-reka Malarsija. Tangtos didami-damel ieu dongeng kedah ngadamel ngaran para wargi sadaya. Ngadamel ngaran kitu nya. Janten tokoh-tokoh kedah didamel. Ai tokoh-tokoh teh aya nu awon, aya nu sae. Jelas para mitra sadaya. Aya tokoh nu awon, aya tokoh nu sae. Tiasa wae para mitra kaleresan misalna kaleresan. Aya tokoh nu awon sami sareng para wargi hapunten. Sanes ngahaja ngadongengkeun para wargi sanes mung sakadar ieu masih jana wae mung jigana wae teu dihaja para mitra namina ge sakadar dongeng dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus direka-reka Malarsija. Janten sakali deui para mitra saur pengarang saur Koswara hapunten bilih nu kasabik nami kasebat tempat mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng. Para wargi sadaya harita sukma jantung ngadadak halatu komo ngabandungan caritaan kolotna geuningan siga nu teu nya tujuan pikeun manehna ngahiji jeung Neng Yanti. Sukma memang teu salah omongan abah hidup teh ye leuwih hade hidup ngajauhan Neng Yanti. Nah deui awewe sejen rek parawan rek rana teu naon-naon rek sahanapeun hidup rek saumur rek nu saluhureun teu naon-naon nu penting mah asa nu sababad kaayaanana jeung urang. Cek ambu emeh nyarita darianaker najan kitu sajeroning ngomong teu poho anu ari ngagilir-gilir sisigma. Nah kitu ambu sukma kerung lantaran ambu mah melang salempang si Neng Yanti teh teu disatujuan ku sepuhna hidup teu ditarima ku sepuhna Neng Yanti kumaha engke mun heudeuk di sisia kumaha engke lamun hidup dihina basa nu nyeri nu bakal perih teh lain bae hidup tapi amu jeung abah bakal kaciwit kulit ka bawa daging tak kitu ku kituna sukma samemeh kadalanyuran samemeh hidup meunang katugeunah ngalaman ka nyeri leuwih hade hidup ngajauhan ti ayeuna
loba ka nyeri Sukma boga pamajikan ka anakku beunghar teh ieu nu teu sababa jeung urang teh korban perasaan bising teh nyaho mah. Oh ge geura dina tulusna hidup moal dianggap minantu tangtu bakal dianggap padega atawa jugul dianggap eta we bujang tukang geredi kuyaki lain bujang sebutan lagi keur pamuda mah dianggapna teh naon purah diuturuti tah kasarna mah gawe anu biasa dipilampah ku padega tak kitu. Amu apanan kungsi ngaramek di sawahna Juragan Dula wah gawe dengan amak-amakan wae jaba eta lah heueuh dengan sangu oge teu lumrah jeung batur estu diirit pisan samalna tibang samal goang sanguna tibang segede peureup leheung peureup kolot gede da imah peureup ge budak leuwah klemet kitu budak leutik teu jauh ti abah oge pae abah kungsi ngaragaji kungsi kuli ngaragaji Juragan Dula basa anjeunna nu alkai di leuweung kodot teh geuning eta mah sugan heueuh mere rokok hari tahun teh dihitung-hitung bayaran kawa dipotong majalkeun teh cenah sawareh dipake meuli rokok teh ada kitu tuh pan mah di nu mata ka sawang teh ayeuna dina tulusna ge hidup bakal loba ka nyeri bakal loba ka peurih mending samemehna mengpeung urang can pru kawin mending halena mah geus we jauhan gitu tuh nya apana karasa ngabereme ka nyeri ka peurih nu kaalaman ku abu jeung ku abah hidup teh Sukma canu liana heuh da apanan mineng abah jeung amu oge digawe di Juragan Dula komo engke meureun abah jeung amu teh jadi besan anjeunna wah moal boa nganggap naon meureun ka amu teh nganggap situ kutiplak nu matak geus lah ulah dituluykeun hubungan jeung Neng Yanti teh Sukma. Boh amu emeh para wargi nya kitu bah Sukma harita teh para wargi sadaya sapamadegan pisan manehanana apunten sapamadegan pisan tengidinan anu jaya anak para wargi sadaya kudu ngahiji laki rabi jeung Neng Yanti wegah sieun ka nyeri ka peurih nu bakal karanapan ku anaknya kitu bakal karasa ku dirina manehna sahanteuna kolot oge bakal kababawa tapi Sukma keukeuh panceg dina pamadegan kaputusan manehanana pikeun milih Neng Yanti calon pi pamajikanin sasat geus teu bisa dionget-onget deui ceuk paribasana najan naon anu bae nu karanapan ku dirina bakal disanghareupan asa laksana ngahiji tinekanan cita-cita. Abah oge ambu aya naon Sukma Numawi upami abdi parantos ngahiji sareng Neng Yanti sepuh Neng Yanti teh bakal miliknya ngaliknya ka abah sareng ka ambu piraku sugan abah ambu teu nyaah kabesan onaman mah geura ke buktikeun mending mun kitu abdi mah yakin da saur Yanti oge kumaha cenah Juragan Dula sareng Ibu Mimi teh jalmi soleh jalmi bageur ka sasama komo ka puterana mah nyaah ka puterana tangtos nyaah ka minantuna nya kaminantuna tangtos bageur kabesan Sukma gede kayakinan lamun Juragan Dula jeung Ibu Mimi bakal nyaaheun ka dirina bakal bageur ka kolot. Oh jadi karep hidup nu hayang ngawin Neng Yanti teh geus gembleng parantos malian tadi ge bade ka kebon Neng Yanti teh ka dieu heula ba ka dieu da ka dieu mun saurang teh palai tepang sareng abah kali ambu sakantenan aya maksad nu mandiri luasan kitu eta Neng Yanti make ka dieu heula kumaha pami Juragan Dula kali Ibu Mimi uningaeun lah bakal bener temenan meureun nya anekat kitu mah nya teu sangka bakal naksir ka anak urang geuning padahal mah pikeun mojang pantaran Neng Yanti ambu yakin ka anjeunna seueur nu miharep seueur anu naksir oh ngan eta we bieu Sukma make nyebutkeun Neng Yanti ka dieuna bari aya pamaksudan nu mandiri sagala nah aya naon kitu bah dira ngarasa penasaran nya aya naon cenah Sukma sok bejakeun terus terang blak-blakan kadinya ulah disumput salindung di sidang siroka blak-blakan ka mama sok caritakeun jeung ka abah ulah rek disumput salindungkeun sok caritakeun sok Neng Yanti teh palai di ka ayeuna da anjeunna teh parantos kaluar sakolana sakantenan sepuhna oge miwarang ka abdi sareng ka abah supados enga-enga ka ditu depangan ka Juragan Dula sareng Juag Mimi
Sukma ngabohong ka kolotna nu dipamrih supaya cita-cita nu dirancang ku manehna ngaharep kaning Yanti tinekana. Baru ku tante kitunya Sukma. Mohon kitu pisan Abah oge ambu. Sing percantana cuka abdi. Kitu geuning cenah geuning amuna nu kajadian teh. Nah teu salah denge eta teh Ujang. Rupina mah henteu ambu. Eta cenah ning janjina teh can diamprohkeun ka nulian Sukma. Ari abahnya teu can atuh mah ge abdi nyaketan Yanti sareng Yantina ge moal ngalayanan ka cinta abdi. Upami ku sepuhna bade ditikahkeun ka nu sanes. Jadi ti kitu sepuh ning Yanti moal ngangkir abah sareng abdi piwarang kaditu. Kabumina upami ning Yanti parantos aya nu kagungan. Jadi kitu nya. Kumaha tuh abahna narek di satujuan wae karep si Ujang teh kitu. Ambu emeh netep seukeut ka Bahdira, menta kapastian gancang Bahdira ngawalon pokna teh. Ya taya di jalan lian iwati urang kudu nganteur. Kenapa karepan si Ujang amuna? Puguh kitu geuning kanyataanna teh si Ujang ge gede duriat ka ning Yanti. Ning Yanti nage ngalayanan ayeuna mah. Kolotna ning Yanti ngogan ka abah jeung ka si Ujang pikeun ngamumuguhkeun. Eueuh deui kasusah geus ieu mah karineangan biayana we meureun. Biaya keur mas kawin jeung ipekah. Katempona pamulu Bahdira marah mainaker. Nandakeun bungaheun pisan. Kade ulah kajot borosot nah. Maksud amuna kumaha? Maksud ambu teh ulah sakrurusuhan teuing teu puguh bisi melengkung bekas nyalahan. Bisi harepan teh hancur di tengah jalan. Perlu dipikiran heula sing antep bisi ieu teh bisi mah bisi. Bisi kanyeri nu kapangih tu geunah nu karasa. Tu geunah nu karanapan pan urang anu ngarasana. Ibu ambu emeh ngawawadianan ka Bahdira sangkan ulah rurusuhan teuing. Pikeun nepungan ka sepuhna ning Yanti. Lah nah da ieu mah sagala rupa ge geus jelas. Amuna yakin sepuhna ning Yanti doaeun ka si Ujang. Ka ning Yanti. Heueuh si Ujang kalau dikawinkeun ka ning Yanti tak kitu. Nya asa wajibna mun ku abah ditepungan ka ditu dibukukeun babahuna mah bisi ngarep-arepeun. Bisi majarkeun dilalaworakeun ku urang teh kitu. Nya kitu anaman mah ambu mah moal nyarek-nyarek moal pipilueun. Meureun abahna geus siap sayaga dina riba kajadian non baru bakal haranapan. Oh nyedang tuh lah. Heuh semoga besa nu beunghar mah. Sugan we bisa diajak paku kumaha. Tak kitu. Ngan sugan we kahirupan anak urang bisa menyat tapi laku ngantep ka minantu. Ari mitoha aja mah beunghar mah muda. Alah ulah diarap-arap teuing bisi nyoledat eta teh. Rek iraha ka dituna bari oge. Isukan we ngan moal awak jeung si Ujang rek dipuguhkeun heula ku kami amuna. Kitu alus atuh asa waktuna walimahan teh ayeuna ucan Ujang. Oh lantaran urang perlu neangan heula modal atuh keur ngawinkeun anak teh. Dimonya dina waktuna ngalamar teh kosong we teh jangjang teh jingjing era atuh. Nya atuh Sukma. Abdi abah. Lain isukan abah rek nepungan sepuhna ning Yanti. Keun ku abah rek heula ka ditu rek dipuguhkeun. Engke mun geus puguh nya hidup ku sorangan ka ditu. Perkara kawin mah teh poe heula sabulan mah da perlu duit atuh. Abah jeung ambu perlu ku kumpul heula Sukma. Hatur nuhun atuh bah, atuh hatur nuhun ambu. Lain deui para mitra sadaya ngarasa atohna. Pikeun Sukma ngarasa harita teh lantaran pamustunganna mah dina seuseuhanana geuning kolotna nya tujuan pikeun dirina hahadean jeung ning Yanti. Oge poe isukan jentrenaker tetelanaker. Bahdira bakal nepungan juragan dulah pikeun muguhkeun pikeun matotoskeun pikeun ngabadamikeun kaayaan diri manehna jeung ning Yanti. Ngaso heula para mitra ngaso.
mitra sadaya petingna najan kaayaan geus manci ke maju kawan Cijanari. Yanti mah teu daekeun sare sakerjep-kerjep acan duka kumaha manehna bet manteng inget ka Sukma. Sukma buah hatena anu poe kamari babarengan jeung dirina. Harita nangkarak bengkang nyawang lalangit kamar. Ningali para mitra kana lalangit. Bari lalembutan mah duka kamana miangna. Nyeri perih tugenah nu kakajadian. Tadi berang lantaran kolot jeung jadi uak maksa-maksa kadirina pikeun narima ka cinta Cep Buldan. Pamaksa supaya daek dikawin ku Cep Buldan. Berai nyemongan dina sawangan kajadian basa di kebon samemeh manehna balik. Kajadian ngandung sajarah keur diri Yanti. Para mitra sadaya manehna inget kanu jadi panutan belenyeh. Yanti imut dina hatena ngagerentes. Kang Sukma teu kaduhung teh hanya kal abdi makan. Bingah nu aya bagja nu aya. Najan waruga kayana leuleus lungse. Gusti hapunten abdi. Abdi leres-leres jeung kaicalan janten panutan. Ningal akang sakitu. Belana ka abdi bungah luar biasa. Ingat deui kana kajadian basa aya uana para mitra ngadadak pamulu Yanti jadi paketut baeut Cipano nyurucud terus nepi ka beungeutna baseuh juuh ku Cimata bener-bener ngarasa tugenah nu taya hingana ku kajadian tadi. Najan kumaha abdi mah alimun kudu ditikahkeun ka Kang Buldan teh. Kang Sukma narah kajeun raga paturai jeung nyawa kajeun paeh ngora-ngora. Batan kudu teu laksana ka diri akang. Wa istri wa pamaget alim abdi mohon kudu dikawinkeun ka Kang Buldan teu cinta. Kang Buldan ieu kawas awewe wae bet kararooh teuing. Ini hayang ngeukehan jalma ti kampung. Kang Buldan mah mamaksa anu teu suka teu boga ka era. Harita para mitra trok kana panto aya nu keketrok. Yanti curingha korejat hudang tapi cacan ge turun ti luhur kasur. Ngadedengekeun heula nu keketrok bari panasaran hayang nyaho. Saha para mitra sadaya nu keketrok teh? Nah indungna atawa bapana nu keketrok kana pantro. Nyai. Bu aya naon, Bu? Geuning can sare esok buka pantona. Kiantos sakedap, Bu. Geus kitu mah para mitra Yanti turun tina luhur kasur. Cerut kahanap muru ka palebah lawang panto, berai panto muka, bada dilaan selotna bereh katempo indungna nangtung di lawang panto. Bus geus kitu mah indung jeung anak asup ka jero kamar Yanti gek dariuk dina bibir dipan. Kunaon nyai geuning can sare sakitu geus janari teh? Bumi mitu manya kanu jadi anakna. Jeung eta siga nu tas ceurik nah yang ceurik kanaon atuh teh nyai? Itu naon Bu teh can tunuh we. Teh anu dicengcirikan ku abdi mung emut we kana nasib. Manggeus teh kudu dipikiran teuing bari oge nyai. Keun aya keneh waktu sabulan keur mikiranna mah. Eta mah kari kumaha engke we. Nah sok sanaos sataun 2 tahun oge tetep abdi mah moal kerasa ditikahkeun ka Kang Buldan teh Ibu. Naha? Teu kunaon teu bogoh we sakedik oge abdi mah alim. Kurang kasep? Henteu. Pedah dulur kene sanes. Nah atuh padahal mah kurang kumaha beungharna atuh. Teu cekap ku beunghar teu cekap ku kasep tuh da Bu. Ari alim mah alim nya kedah dipapaksa. Aduh atunuh wah. Keukeuh pageuh geuning pamadegan hidup teh. Nyai atau sugan mah geus boga kabogoh meureun nya. Henteu. Ulah ngabohong nyai sok belak-belakan caritakeun ka Ibu. Teu da teu ngabohong abdi mah. Nya? Cenah cek beja mah. Naon ditu Bu? Aya wartos naon? Rada curing hak hatena ngagebeg oge sok sieun nu jadi indungna nyahoeun. Kana hubungan manehna jeung Sukma. Cek beja duka bener duka henteu cenah mah cenah Bu Mimi kawas nu asa-asa para mitra nyaritana mindeng ngerunda-geranda. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso.
Mitra sadaya harita Yanti beki tagiwur hatena beki ratug jajantungna. Wartos naon Bu, wartos teh. Nah naon teh dimaksud ku ibu penasaran abdi mah Bu. Yanti beki penasaran para mitra. Wal ama ka ibu mun ku ibu dicaritakeun. Moal atuh Bu. Nyaan. Naon teh kitu abdi mah teh naon-naon. Cek beja cenah-cenah bejanya majarkeun teh cenah hidup teh hadean jeung anakna Bahdira. Bener deui teh nyai. Kang Sukma nu dimaksud ku ibu teh. Beki tagiwur hate Yanti mangsa harita. Nya. Pamilaras bade kumaha Bu? Yanti neuteub seukeut ka indungna. Munya kitu teteh lah hidup salah pilih anak ieu. Nah kitu. Lantaran si Sukma mah anak jalma teh kaboga atuh ye. Kolotna ti bang tukang buburu macul. Mau nyari si Sukma boga hari kacepul dan mung. Lieur ngabandungan anak ibu mah. Bade lieur bade henteu gitu teh da panutan Yanti mung Kang Sukma saurang Bu. Nyerahkeun sia mah. Untung bapak maneh canyahoeun. Mun seug nyahoeun wah bakal ngamuknya nya Yanti ye. Hadena ibu mah pageuh nya ka Rusia. Najan geus nyaho ge yen hidup. Minang ka ditu ka dieu susulumputan jeung si Sukma. Teu ieu loba omong ka bapak maneh. Da sugan teh ukur beja, da sugan teh ukur heureuy. Ari teh nya geuning hatena geuning kitu. Nyaan ngerang-ngerakeun maneh mah. Sarua jeung ngagejretkeun harkat darajat nu jadi kolot. Sarua jeung neuneun kokotor dina luhur sira ieu tah ieu mesin teh nya mah teh ieu. Kun sanes ibu sareng apa teu widi oge abdi mah tetep bakal satuhu mi Gusti ka panutan hate nu jenengan Kang Sukma. Abdi mah kacinta moal aas moal luntur salawasna bakal manjang. Pakana mah abdi mah bakal abadi. Mun ka Kang Sukma saurang moal kaolok ku hartabana moal kabita ku mobil sedan Bu. Teu jaman nu koin mah dipaksa-paksa diadu-adu teh. Kuno feodal Yanti Bu Mimi nyentak rada tari nepi ka kadenge kaluar Juragan Dula oge kaparengan ngalilir curingha. Juragan Dula anu curinghak pedah ngadenge nu nyentak ti jero kamar anakna gancang turun ti luhur kasur. Tuluy muru ka jero kamar nu jadi anak sub ka jero da panto kamar kaparengan muka. Aya naon ieu teh ribut kieu? Saur Padula bari nangtung gigireun Bu Mimi. Itu tuh ibu Pak tuh dah. Aya naon ibuna? Mabari binan hogha goyang ka jeung anak wayah kieu. Teu naon ibu mah nyare kasih nyai supaya ulah nyileuk wae. Ulah ngalamun wae ku ibu teh dikieukeun nyai jeung nyileuk bae mah mending geura sare bisi gering kitu tah apana. Ari pekano nya ngangang malah nu lain-lainnya keuheul atuh ibu oge. Tetela Bu Mimi teu terus terang dina nyaritana lantaran mun terus terang mah sieun Padulah ngamuk ayeuna mangkaning keur meujeuhna sepi jempling. Yanti ngabandungan omongan indungna harita hatena ngemplong. Ngarasa panuju ku aya nu jadi indung miningan kana kaaya nu sanyana. Najan sakumaha keuheulna ge teu buru ngarasa atoh nu aya para mitra sadaya. Atuh dah tunuh Pak. Gek para mitra Padulah diuk sisi belipan terus musapan kana sirah Yanti dibarungku kadeudeuh anu pohara kadeudeuh nu taya wates wangena. Pok Padulah ngomong leuleuy ngagambarkeun poharanya kanu jadi anak. Nyai geus geura sare amuran mah kurang hade nyileuk wae jam wayah kieu teh ye geus janari geus ulah loba lamunan barina ge ulah loba dipikiran sok geura sare. Si mata kering ke kana awak kurang sare mah pancilaka ka urangna. Yanti ungeuk geus kitu mah goledag tuluy disimut ku simut nu ngalumruk. Disimutan ku Padula jung Padulah cengkat. Tinggalkeun ku apanya? Yanti ungeuk. Sok sing tibra nyai nya. Cek Bu Mimi bari nu naguguling gigireun Yanti. Yanti ungeuk bari belenyeh imut ka indungna. Tuh tinggalkeun ku apanya? Bu Mimi jeung Dula harita kaluar ti jero kamar Nyi Yanti terus asup ka kamarna. Goledagna goler nuluykeun hanca sare dina peuting harita. Kacaturkeun para mitra sadaya isukna wanci pecat sawen. Pabeubeurang wanci pecat sawen. Bahdira keur lumaku sorangan najan ngajugjug ka lemur babakan peuneuy pikeun nepungan. Juragan Dula kaleureut ti Bu Mimi. Ibu ramananeng Yanti harita teh para mitra sadaya keur ngagedig we lempangna teh. Lempang geus jauh ti lemur nya kitu deui.
kalembur anu dituju teh masih keneh jauh sasat ayeuna mah keur aya di setengahing perjalanan. Kesang masuhan sakujur awak baju nepi ka jibrug nya kitu deui beungeut nepi ka jibrug ku Kesang najadnya jag-jag keneh tapi da geus kolot teh ti burung rasa lungse rasana naik lempang na Bahdira harita bari lempang bari hatena henteu reureuh cumarita. Sukmana kayang tebet pabohalan teuing make bogoh kana yanti sagala habungnya cinta sok matak boho kana sagala-galana. Heueuh bogoh mah teu panang miskin beunghar nepi ka hidep sukma mi cinta ka anak jalma kaya mi ka bogoh kanu jugala jalma pangbeungharna dilemukur babakan peuneuy jeung sabudeureuna mah atuh hidep geus teu beunang dicareku kolot sukma abongnya kacinta hidep pohara rosana nepi ka teu bisa ditawar-tawar deui geus bogoh teh bogoh teu bisa dionget-onget deui. Padahal mamatak naon neangan awewe seje nu sababad sataning jeung kaayaan urang nu satata jeung kaayaan urang sukma ngocomang dina tungtung hate Bahdira ngupat kaayaan nu jadi anak. Bari angger nikreh ngeureuyeun ras di Bahdira inget kanu bakal ditepungan nyawang kajadian engke mun dirina geus adu hareupan jeung juragan dulah katut ibu Mimi. Kayang mah juragan dulah rawuh garwana teh leah manahna soleh hatena. Daek narima kedatangan aing kalayan kasomeahan. Daek narima anak aing dijadikeun calon piminantueunana lantaran teu kasawang. Bisa kumaha teuing raheut hatena tugeunah hatena anak aing mun teh mah juragan dulah nolak kana panglamar aing ayeuna. Duit mah wae. Tadi isuk-isuk pamajikan aing kadaya heula ngajual heula ali. Lumayan tibang 2 gram ge. Jeung teu mawan mah era tung-hitung panyangcang we nyangcang ning Yanti sangkan teu leupas deui ka nu sejen. Jejeg panceg nyang hareupan sukma teh kitu da. Heueuh anak aing maksudna. Balik ka mana bah? Meniru was. Ngarenjag para mitra Bahdira aya nu nanya nya teh kumangdana. Harita teh nu keur lempang bari ngalamun heug aya nu nanya barang disidik-sidik nu nanya. Belenyeh imut kapi asem kula lampahan sorangan lempang bari ngalamun. Tajang dana tas di mana jang dana? Bahdira malik tumanya kanu nanya ka manehna bieu. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. harita nyarita umawi wangsul ti Ciater abdi mah ari abah geuning ari rawa teh sareng nini balik ka mana eta bah keukeuh eta jalma nu ngarandana hayang nyaho kana pamaksudan Bahdira. Kadinya jang dana abah teh bade ka babakan pun euy aya kaperyogian ka juragan ulah. Bahdira terus terang balaka nerangkeun pamaksudanana. Bade ka babakan pun euy. Nya na geuning siga nu heran make kerung sagala aya naon. Eta aya nu bade ka babakan pun itu bet ka dieu jalana kunaon mengkol kawetan atuh. Sanes mengkol ka kulon pan ieu mah kalembur burahol terasna teh abah. Astagfirullahalazim.
nya we geuning abah teh bieu ngadon mengkong nyeta lain mengkong salah abong bari ngalamun ayo atuh bareng jeung abah rek balik deui engke beureun bisa di parapatan Mumungang aduh abong geus kolot sok limpuran abah teh Bahdira kapi asem kula lampahan sorangan ongkoh rek kababakan peuneuy tapi bieu sanggeus tepi ka parapatan Mumungang ngadon mengkol kanu katuhu kawetan lain mengkol ngenca dapanan lembur babakan penuhi mati parapatan Mumungang teh ngulon bari geus deukeut. Tungtungna Bahdira mengkode kakulonkeun leumpang dibarengan ku Mangdana nu tas ti Ciater. Rek balik ka lemurna urang pangkalan Mangdana mah sigana manehna mah balik ka Ciater ti Ciater teh tas ti eya tas apa mitra tas niang beas teh maksudna neangan beas tukang ieu bandar beas dari bari mau tanggungan sagala sajeroning lempang bareng najan Mangdana tumanya rek naon-naon ge pangna Bahdira nepungan Juragan Dula Bahdira ti terus terang ukur nyebutkeun rek aya kaperluan we cukup ku sakitu teu kurang teu leuwih pangna ngajawab kitu sok sieun dina kanyataanana Juragan Dula teu narima kana kadatangan manehanana sanunya ho bejangeunaan Sukma bobogohan jeung Neng Yanti geus aya bejana ka Juragan Dula boh Juragan Dula atuh tantu heug pasti pereumean amun ngadenge caritan eta pasti ngamuk oge terus ayeuna mah kasemahan ku dirina boa manehna bakal diusir tekung silila para wargi geus tepi ka parapatan memeh pisah Mangdana ngodok saku baju sing horeng ngaluarkeun bako mole sakepeul sok dibikeun ka Bahdira tur lumayan bah bako sebul ya ieu beparagieun balah tama ieu we tama ngahanutan ieu naon teh ieu ulah pajit paiteung ieu lah letah gitu aduh nuhun atuh Jang Dana aduh nuhun katarima ku abah aduh rezeki alhamdulillah nuhun Gusti aduh nuhun Jang Dana hayu atuh mangga mung kade nyabahnya mung kade naon Jang Dana Bahdira nu rek ngalengkahkeun suku jadi ngarengkong mun kade mah pahna ulah ngalamun deui bilih kalangkung atawa bilih di Tajong sugade naon bolo di Bandungan moal atuh ayeuna mah Ujang hayu Ujang mangga geus kitu Mamang Dana kebat leumpang ka kidulkeun sedengkeun Bahdira leumpang ka kulonkeun bari ingetanana gembleng deui kanu dimaksud nyawang jeung ngira-ngira naha bakal kumaha reaksi Juragan Dula jeung bumi engke lamun segeus tepung jeung dirina para mitra sadaya saparapat jam ti harita Bahdira anyog kaburuan hiji imah gedong pulas bodas ngeplak gedong sigerong 3 tingkat pohara agreng di pakarangan eta imah pinuh ku pepelakan kembang warna-warni pohara endahna estu pikaresepeun ningali teh sanyana kencaeun aya garasi tempat mobil kalian sidik ku Bahdira katingali mobil sedang ngajugrung netelakeun nu boga imah keur aya di imah Bahdira harita teh mandeg mayong rek asup kumaha rek cicing we di dinya di sisi jalan moanya tungtungna lila manehna ngalenghang ngajanteng nangtung di lawang pagar besi satangtung budak katempona wewegna keran dicet hideung herang ngagencelang katojo cahaya panon poe lila Bahdira anggur mencrong kana wawangunan gedong imahna Juragan Dula dirina asa pohara leutikna aya hareupeun eta gedong agreng najan sanyana manehna mineng kadinya kitu mun dititah digawe di kebon atawa di sawah atawa dititah digawe di nuliana tapi ku datangna ayeuna bari mawa maksud anu mandiri ngajadikeun diri Bahdira asa wegah jeung rempan sok sieun jol haok we manehna diusir dicarekan lak-lak dasar mun teu mangke manehna nerangkeun maksud anu sanyana wakasna seef di para mitra deui ka dieu heula carios nyambung nuju dulna nyaeta duriat kabawa ajal Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun para mitra sanes kirang sono mangga atuh sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae.